Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Pasarahma Sarita absen 20 genep kelas 10 MIPA genep. Abi di dieu bade nyaritakeun carita Babad Godog Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktu, Kean Santang ngadeuheus ka Ramana unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten, tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bolongan, sugan we aya jalma anu bisa nandingan kasakten Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabige, teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki nu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasakten tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh, ayana di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik naor. Aneh pisan tapi teh, samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit, duka ka mana ngilesna. Ti harita Kean Santang teu geunah cicing. Hayang geura gok patepung jeung jalma anu ngaranna Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu, Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi sejamiang ka negeri Mekah. Rek nepungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku Ramana, gejlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon muru karebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti, lempangna teh napak kancang, nyaeta lempang dina kulit cai, nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang teh nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajaten." Kitu, yuk atuh tuturkeun aki, cek eta aki-aki ngajak indit dinya. Kean Santang nuturkeun, "Tapi kakara oge sababaraha lengkah?" Aki-aki teh pok nyarita. Itek aki tinggaleun, cik pangnyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui. Maksud rek mangnyokotkeun itek, ari itek si aki eta nancep deket tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa bet pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian, nyabut deui eta itek sataker tanaga. Aneh pisan, lain itek anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles ka kana taneuh. Kitu jeung kitu bae unggal manehna nyabut, sukuna kalah beuki meubeus. Kean Santang geus ngoprot kesang, itek engger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta itek teh tantu lain jalma samanea. Keur kitu, aki-aki teh geus aya di gigireun. "Saha saenyana Andika teh Ki?" cek Kean Santang, semulung se. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu ditayangan ku Andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu, rurumpiuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasakten dirina ukur satungtung buruk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," cek Kean Santang. "Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam," walon Bagenda Ali. Ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru, ngulik, bag-bagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka negrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbeh jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi teu kersan ngagem agama Islam dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Cek sakaol di dinya anjeunna ngahiang,
ngalengi tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi mau.